Ka dieu jalanna. Desa Badug Jaya. Di Citayam Depok abdi mah. Bener, laras cenah teh aya. Kami Juju. Ayo nu. Ya, kan dulu kadinya. Oh, bloknya desa naonnya. Ya, kita tiba di di blok Citayam. Ini Citayam bukan Citayam ya, teman. Mana punggung naga etak itu? Di sini ada tempat namanya Punggung Naga. Ada tempat wisata yang instagramable namanya Punggung Naga. Nanti itu gitu. Mau baheula oge kerjaman ngojek kan cenah nari ka Malaus mah teu nyaho di lembur Ramadan di. Karek ayeuna nyaho Malaus mah. Kita dari komunitas Baraya Majalengka Ribon mau menyambangi kediaman member. Jalannya cukup curam, campur remna jeung rem hareup. Balai kampung sana. Inilah blok Citayam. Jeung eueuh konfirmasi deui nya cenah bisi geus nyiapkeun mah. Eueuh konfirmasi naon aran teh? Cios teh ka darieu teh. Ya, kita sudah tiba di blok Citayam. Entah rumahna nu mana. Hanya masuk bae langsung deh ka dieu.
Bade ka Ibu Jumasi. Ibu Jumasi. Oke. Panggung ka dieu teh tiasa ngalewat. Da sakedap, Pak. Sakedap. Oh, itu jalannya katutup. Nyantos ya kayak mun geus pugu ka karek motor pindahkeun deui mun geus pugu ka Panggih. Gampang. Oke. Kayak ada motor medaan lagi bisa kayak gitu. Ya. Motor medaan lagi bisa. Tanya geus ayeuna mangke balikna ka ditu age geus belok kagok. Pak. Pak, tur nuhun, Pak. Di mana tuh imahna? Oh, hareupeun masjidnya di. Bisa motor bising kamu ke orang deh. Itu kantong di situ. Kantong. Kantong. Oh. Lang kena ka punggung naganya sakedeung. Punggung naga. Itu lain. Dende. Kacanoy. Sanon. Sanon teh aran desa. Ay motor tiasa Bu ka ditu. Tiasa pada jurang. Gua bisa bawa. Aing naik mawal. Yeah. Mun abdi mah ieu hoyong videona Bu. Aing mah ieu butuh videona. Jalannya cukup curam, teman. Katanya rumahnya ada di sawah. Teman saya yang mau saya jumpai ini.
Saya menelusur ke perkampungan Lok Citayam mencari alamat. Kampungnya cukup unik ini. Saya mencari-cari alamat. Bu, upami bumina Teh Jumasih paling mana? Teh Jumasih anu wih di Dubai teh. Oh mohon eta kapal ini tuh. Berarti tinu tadi teh kadi tuh nyata ya. Mun pas belokan teh berarti nu kadi tuh nya. Oh mun. Tapi motor tiasa. Oh mohon. Itu kalersan sanesna di. Mohon kalersan rencangan ngantosan di ditu paling ditu. Oh mohon turun ya Pak ya. Kaditu salah, kaditu. Turun kaditu. Turun itu kanu itu pas tikungan belok kaditu. Tadi teh Pakalayan tanaon cenah? Tadi bahasa itu cenah Buju masih Pakalayan. Lah ini turun itu tikungan itu. Islis Maya tadi pas orang Miang hall. Islis Maya tadi pas orang Miang itu hall. Saya masih mencari alamat yang dituju. Kebingungan. Teteh, punten dupi bumina Teh Jumasih palibana nya. Oh, ya. Oh, mohon atur nuhun teteh nya. Oh, mohon. Motor teh tiasa. Oh, mohon. Kadi ka dieukeun motorna.
giling halangan. Teh nitip. Oh mohon ibu. Ya inilah blok Citayam, Citayum. Teman-teman. Tuh perjuangan untuk sampai ke sini. Inilah blok Citayam. Ya inilah tim Adog sedang berada di blok Citayam Kidul, Desa Nunuk Bau. Alhamdulillah cukup sekor jantung juga nyampe ke sini. Momo